Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa reuskeun duduluran raketkeun babarayaan. Sarang apa baik, ya teh ini. Apa kan mengenai? Didengar Tadi pada tengah tanah naon ya tapi aku ini nanti si abah jadi coba kumaha syukur ya itu busur mah lain nyeri beteng paling kayak nyeri ieu tan kubus nah ini busur eta nu nyeri usurna beda deui ini apa mah di malam Jumaah di kayu mah sabeu murah bukan kan ana jero beteng aya naon eta bukan bulu di masa ku abah teh harita geuning digusur ka kamar geuningan kamu teh terus teuing aya nu ngageleser tak tidinya we seurang teh ngageleser teh tinggi apa aya lasun ada naon ngageleser ngageleser naon lamun tina pesan apa karasana titinggi lain teman rada gede tina titinggi setik teuing ka tidinya jadi kana segele tinggi naon eta teh apa harita teh sare geuningan ya sare es penarita apa ini mah ada anu yang hareup ka para apa mah yang hareup ka kolong eta di jalan jenuh balu karena teh kitu baru bener juga dan teh piraku aja apa teh geus waton aja waton aja udah geus kulurena aduh kitu piraku udah sebetulnya masa syukur mah ieu wae kada aya geus memang ini mah dirasakeun teh ngeunah ngeunah dia bukan tuk mudon tapi dinya disegel aduh nah ini dirinya teh beren eta juga usia ini tidak ayo lahir mah pan urang geus di tahun gajah mula nya berarti deui ketika kudu naon cek barudak ayeuna mah reuna hamil usian pandai usian baru dina beuteum teh piraku deui kudu piraku nah masih kene mati pan si abah ge meureun pan si abah oge Pak orang lagi teh ayo ayeuna urang eta kanu ngarti ngarti teh saha kanu bisa kubarang itu penting kumaha-kumahana urang yakinkeun uang begitu da teh jarang lah urang beberes heula ai geuring mah teh dengan teuing geuring lain adi dinya teh aman aya sakiti nah ngempel-ngempel we dina kanyut kunang aya dina kanyut kunang wayo yuk kamu namanya tempat jauh kan apa tuh di situ juga namanya
Cara buatan ngorek baru dokter. Bukan jadi dah. Jadi deh cuma. Lah, ini anggu. Orang banyak tah nih kasih bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Alhamdulillah di mana ya teh kesepuhan deh. Mbak, Mang Somad. Somat. Somat. Sok ini. Sok nulung. Ya, eta nih sok. Oh iya. Aya. Kayaknya Mang Somat. Lumayan itu duit aduh si gana mah lauk ya lauk aing ranggalan ieu lumayan nya aya Balik mana? belah dinya lah 2 pengkolan kiri kanan Bisa dijajakan. insyaallah dijajakeun ayo ki ieu teh saha ieu teh Bodoh. Ya teh Amran. Oke Amran. Bang Amran. Bang Amran. Dipakai masih ya. Iya teh Bang Amran. Ya, Bang Amran tahu di kopi. Bang. Oh, alhamdulillah. Dia naik. Kade atuh Bang, kade. Abah yang masa kieu ada apa? Salikelan tuh Pak, sana salikelan. Awas. Alhamdulillah, orang dari biasanya ya apa somadna orangnya. Ngatokeun aya tamu. Abah meureunannya jual murogok Pak Amran. Oh, itu jatuh Tete Abjad. Kurang ceraskan ya kasih apa? Ya tuh Mohon. Sama Somad. Mohon antosan lagi. Ayo. Ah. Nah, benar. Ya, ayah. Pak Somad. Insya Allah, sobat ya, saya Amran. Itu tempura Belum bisa. Katanya, saya. Jadi kasempurna penting hiji Ya. namanya. Ada sareng saya sama buat sapi aneh teh. Bisa sekarang lisung. Saya rontok di dana. Gitu tuh kan, lemean gitu kan. Ya, itu Allah. Tukang Aduh tetenya tuh kan aduh disuguh anak aduh malum lah di lemur mah aduh ya aku cai-cai renantahnya ini sama anak gitu gitu aja masih dia sering orang kalau baru dah ya itu malu itu mantap itu gitu dah lumayan dari jam-jam itu pasti nama Barokah. Ya ampun. Sampai ya. Ada tuh. Nah, gitu. Coba Tapi, Pak. Mohon mangga. Kurang bari naroskeunnya malum ieu teh. Abah teh asa was gitu. Iya. Jauh pinanggi anyar pinaon gitu tah jauh-jauh meureunnan ka dieu.
Di mana teh ya orang teh? Ya tadi itu bang. Iya. Abdi serang penduduk teh jauh-jauh panjang gagak. Pangten kadi udah ayah bewara serang bawaan angin beja warung beja pasar. Abah Somad anu biasa kanggo nyarengatan. Laras pisan. Di eta teh kieu Abah Maunya teh cenah. jantan pun bojai dengan hayo we utah-utahan gitu sok sieun katurung-katurungnya aya di sisi gigirna cuma nawi ayeuna pamungkas ka dieu teh sanos bari teu apal oke gitu iya so tararoskeun we gitu alhamdulillah nya mun kapenak ayeuna ku abah di dieu gitu ngambedak-bedakan lah udah ngaran aki mah geus kasor tangtong di beladinya geus somat disomat buat kuluna geus mal birek deui SOMAD mat nah sabaraha harga teh mat amat nama bade 5 bade 3 anu mah ya rasa pore ini alhamdulillah ya awet kolon ya sempaguyon oh jadi sini teh utah-utahan utah-utahan hari utahnya mah henteu uger aya ugeran aya uger segala uger lah ugeran bukan ugeranna naon tah ugeranna naon teh coba tuh minta widi we teh ya mah mang itu apa akina teh Amran ya kuring bisa tapi yo kitu modelan kuduna coba ya minta ieu nya hampura urang rajah teh urang tingali kitu tah coba aja mah kaosku apa teh hari tadi besi ya teh mah SPMJ eta pan ieu mah terbuka nih ya teh bah jadi inget teh kana STMJ tetenya nya siap tempur malam Jumat kita itu juga coba orang wajah lahnya abah banyak nate bismillahirrohmanirrohim kurang kenanya kayak seserian ya bangun minta widit yang widit bismillah widikan yang widit coba keluar dunia banyak ke sini ya pasang empom aduh tidak yang hiper gening hari apa kan ieu meureun di pura ieu pagana pasang empom demi majikan demi si aku kunaha itu namanya alhamdulillah berarti dia baku rumah kawas itu tak keringanan jadi ieu teh sigana teh aya sian gitu tah sian dina jero patuangan nu katingali ku abah mah bieu aya sian teh kone ulah sieun da abah mun carogena nya tong make sieun gitu sieun naon sieun mangke we tingali di bumi ulah-ulah di dieu asa genaheun asa ngemplong ada sian ieu teh ngan aki teh bisa nyebutkeun di dieu malum bisa kena covid nah kewe lah di ari mah anjeun duaan buka aku duaan aya naon misalnya itu tah di arti mah itu buka aku jadi STMJ gitu tanya surat masalah janem itu malam Jumat oh jadi ieu siap tempur malam Jumat teruskeun itu merenannya hari kita cair naon Ba eta teh cai kalapa lagi kalapa hejo kenanya aja dasar kudu geus kitu meureunnan rek aya sema tadi teh rekel heula naik alhamdulillah kamu
lagi jadi cai anu tadi dia tentu aya bali basa mantaro kalapa ala cairna ala cairna tapi cairna sih teh mayana ya keur mayana tadi ambil jadi ngelacing gesan geus bawa kan aku cewek lain kabeh bae iya di sana nya simpen cairan diang iba diurung di dieu tah dicucu insyaallah nanti asal saya manyur iya ke di keuman ku cai saya merce haneut di sitiris gitu insyaallah manyur insyaallah lantis yang langsung tiis lah Allah lain merenannya ya ayana we tah abah bawa abah di bakalan gitu tah merenan gitu kemarin ya apa sugan duit dasar di miliknya gimana jadi gugur umum gitu ya sugan mudah jalan mah jauh tahu ini ranang jauh bawa duit tapi awak bakal dia di dalam itu dia di bawah dia di sini ram nah udah deh bangun gitu ada pamitan ke ayah deh anu deh kan musakir bukotnya nyiar pe atau atuh ayamanya tambahan deui dari doakeun sing lantis karena dilibatkeun eta nya dia meureun ditampi apanya kita mahatur lumayan alhamdulillah ulah lo diatur lumayan keun kamari udah ditengari cina tinggali eta insyaallah udah tadi lupa ilah ya kemang gitu sacuri kayak gitu berat-berat keunan bangun gopokan ieu mah ieu sugan we kabeli deh kitu tah sepeda ada rezeki mati mana gitu tah ampun deui ieu mah ieu nuhun sugan aya di atuh bejahan batur kayak limahan gade sekali ngabring juga alhamdulillah bisa mama sana kirang sono mereka marana iya dan keringan dong saya ulang wae cara balik maksa uih nya cuma ulah kirang-kirang aku oh singira cager aku nuhun ya tuh tampi pisan ya mamanya doa ayo didoakeun pisan sing lantis atur ieu mah sing lantis assalamualaikum waalaikumsalam nah kita isi nanti baru nanti menyasaku ampag sedang buka masya Allah ini mah dadaran sebatin ieu ya Allah asin terus tunyungna ka mana jingna tah sibal guge ya Allah Robi nih ibu kami ya cenah lumayan kurang dahar ya betung lapar gitu tah lumayan ya bismillahirrahmanirrahim ini makin usian segala kan geus tua bangkai teh tah atuh ayo mah teh salarimu mah nanyakeun biar aku deui itu usian kita acara ada sih tapi kena usia
Kurang banyak. Tuh, ayo itu. Dia teh si Ujang mantri itu anu di puskesmas teh geuning teh. Naon ieu teh nika? Mantri, hampura Jang mantri. Abah jeung si Emi teh itu. Si Emi teh kan udah-udahan we. Berobat ka Pak Somad Abah ka Somad. Oh, nu eta nu sok mubara. Heeh, saya tak aja Pak Somad teh cenah ieu. Terus ayo si Emi. Iya. Heeh, nyata kumaha. Cicing urang-urang ieu nya. Dipunten ieu. Ya, terus mantau wae. Arek di mana sih teh Abang di dia wae mana on. Aduh, halo. Iya. Normal ieu mah. Nah, ini apa? Aku Ah, Ieu mah lain. Ono ieu mah. Lain, masuk angin angin. kan Abah. Waduh, berarti itu nya. waduh, abang tanya aja. Waktu ari pada ieu Naon ya, Jan? Naon ya? asal dulu nyawakeun kana pangabukti. Siap. Nah, Ami cenah cek didinya mah usian. cager. Lain masalah cek. Oh, Akan ditanyakeun ka we puskesmas. Ya ami teh lain usian, tapi asurannya. Iya. Ece kuring oge eusian, kumaha cager ayeuna? Syukur aya cager mah. Kata macam abis angin ke pagawe teh. Cek kuring eusian teh salah lain kureung. Yang tenang. Eusian mah naon we? Angin yang usian. Ah, Abah. Geus Masya. Nges bae. Jadi terjadi istri mah ge. Weh, bawa angin. Ya kemarin karun. Boleh. ayo halo. Abah kene sok mamawa teh. Ayo, bingung. aja mah teh. Syukur kali dia teh kukupurin. Ayo tadi. Wah, ini tadi.